Para mitra sadaya manga urang lajengkeun carios nyambung judulna Musuh Warisan bagian ka-4. Atuh Mang Jaya saparakan cati studio ngahaturkeun nuhun oge ka sugri kaum dangu anu sami-sami ngabandungan di acara. Ieu dongeng karya Ki Leuksa. Saur Ki Leuksa ge ieu dongeng mung sakadar dongeng karangan fantasi malulu. Da dongeng atuh hiburan para wargi, hiburan unggul. Bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten, mangga wilujeng ngadangukeun bae. Nalika urang paturai kamari, parantos dugi ka Kang Ikung anu anjeunna ngabohong perkara cenah tina urusan ewak monyet. Ari Mang Jaya bisa ya newak maung para wargi. Newak maung. Newak maung mah enteng cenah Mang Jaya gitu. Hah, mali dongengkeun lah. Kewe lah. Isi ngaganggu ya mangga urang teraskeun para wargi cariosna nyaeta carios Musuh Warisan karya Ki Leuksa. Wilujeng ngadangukeun. Memang biasana ngawadul atanapi ngawangkong maksudna keur micieun pituduheun. Harita si Jured geus merelek heai bari ngobrol teh tuluy si Jured nyarita. Waduh, cilaka ya. Jurig dunuhna nempa ka kuring. Tapi ku kuring rek dilawan ku ngobrol ya. Lamun lain boga keahlian ngalakunyu, kuring ge boga keahlian. Tapi memang keahlian kuring mah teu make ajian, da teu bisa kuring mah. Ari ngaran kuring mah Jured, asal ti lembur Cihaur. Ku kuring tadi geus dibejakeun, yen kuring teh jago di Cihaur teh. Tah, pangalaman kuring rek dicaritakeun ayeuna perkara ngajago. Kuring teh ini ti lembur tiluan, jeung babaturan kuring nu ngaran si Burik jeung si Koren. Hanya dua batur kuring bobor karahayuan waktu keur tarung ngalawan begal di Gunung Wilis. Malah ieu kajadian teh tadi kira-kira tengah poe. Para begal teh loba-lobana kira-kira 100 pujul hiji. Tapi najan kuringan tiluan ge. Teu gedag bulu salamar nyang hareupanana begal teh. Malah setengahna beak ditambul ku kuring teu disanguan. Ari sawarede beak dihakan ku si Burik jeung si Koren. Tapi hanya kaunggulan kuring teh kudu dibayar mahal ku 2 nyawa. Sakitu pengalaman kuring teh celak. Cek si Jured. Ngarahu teh eleh ku Kang Ikung atau puguh Kang Ikung meuni jebi. Ngadenge lalakon si Jured kitu, tapi dina jero hatena wungkul kituna teh. Lantaran luar namah jiga nu heueuh percaya. Malah po Kang Ikung nanya bari sakalian ngorek rusiahna sugan beunang. Waduh. Hebat pisanya. 100 pujul hiji beak ditambul ku tiluan. Tapi eta para begal teh sia teh saha pimpinanna Ki Jured. Cing kuring bere nyaho sesuganan aya gunana keur kuring, bisi kuring dibegal ke. Kekedungna boga ngaran si Roda. Aku jeung ngaran si Roda. Lantaran pangawakan jangkung badag jeung rubah grabing. Jika babagi sawah, pokona mah kumaha we Roda lah. Ari pagawean ngala segala ditarik. Teu pandang bulu. Teu beda jeung Roda, tara meunang muatan walus. Kumaha we lagarong lah, lalampahanna teh. Beda deui jeung si Jured mani jangkung leutik, tur kasep ngalempereng hideung. Kitu tan matak. Cek si Jured. Bari nya kakak siris sorangan. Kang Ikung barang ngadenge ngaran Roda meni ngaranjuk bangun kaget. Lantaran saenyana mah Kang Ikung teh keur ngalalana neangan Supala jeung Mang Roda. Ari sabab para mitra kucelina geus kadenge yen Supala teh geus ngadegeun hiji paguron silat nu kacida sohorna. Malah seungitna nyambuang ka mana-mana lantaran sok loba bangbara nu mawa beja. Loba kukupu nu halaliber mawa beja. Ari akhirna Kang Ikung teh geus ngambeuk kana kaseungitan paguron monyet bodas. Sanggeus ngahulang sakedeung Kang Ikung pok nyarita deui. Waduh. Atur nuhun atuh Ki Jured, tapi kuring teh boga keneh tanyakeun ieu teh ka anjeun teh. Ari nu ngaran Roda teh hirup keneh tawa geus gugur. Lantaran kuring teh ngerasa hariwang lamun gegedug rampung can pae malah. Cek Kang Ikung nyarita sakalian ngahaminan ka si Jured. Tapi ari dina hatena mah tetep teu percaya kana omongan si Jured teh. Hah. Nu macak hanya kalur si Roda macan kaburu beunang tadi teh. Lantaran keur ngeunang-ngeunang tarung perebut umur, perang begala nyawa, silira kerak iga,
kuring kaburu diserang jadi beuteung. Atuh kapaksa ngejat heula diserang ka cai. Barang balik deui. Sorana geus teu kadenge digacan si Roda teh. Boro-boro beunang. Sigana mah sabuat kuring ka cai si Roda kabur kitu teh celak. Jadi lah. Tadi nama rek disalamet kali saya disabat beungna. Sagalin dilampuskeun dikirimkeun ka neraka. Ngan hanya kal teu kaburu kitu tah. Ieu nyeri beuteung ieu deuh meuni kuat musia. Aduh, sugan mah kakara ya seumur umur. Gitu. Aduh. Saya tarung teh nya. Eta mah kaya waktu kamu micun segala rupi. Tapi memang kahar terus kuring dari tarung jagoan masuk gitu atuh. Malah tampolan mah sok diserang lah ku ngobrol tarung jago mah lamun perlu masuk ngariung heula. Bari ngadu bako silih asaan pahpir atau daun kawung. Tak kuring kabita lah yang jadi jago malah tarung salse. Malah kuring malah lamun diparengkeun kitu teh rek mawa bantal segala rupa tarung teh. Eureun heula nyibarkeun badara bodas salae heula isukna tarung deui kitu. Cekang Ikung bari nyerengeh seuri ngahina ka si Jured. Ya mudah-mudahan si lain kaparengkeun jadi jagoan. Malah ku kuring didoakeun sangkan bisa tarung yang kuring. Lamun geus jadi jago mah aing mah can bisa naon-naon si lain oge nya. Mending sare lah tunuh ya. Cek si Jured. Bari terus ngarewet ka tukang warung serta pok nyarita. Bibi, di mana kuring ya? Kudu beureum nya. Ieu panon geus rek ngajablog-jablog dah. Bagat ku tunuh ya. Geus siap acan bibi. Parantos ujang mah ngagrek karulem deui ditutuh. Tuh ti tadi ge parantos hayagi, jawab tukang warung. Bari nunjuk ka tempat sare nungan saukur di amparan samak saheulai jeung aya bantal 2 siki. Tapi teu di kamar dalain khusus pamonokan ieu mah sakadar milu kanu poekeun di jalan. Mulung wungkul ari si Jured pok nyarita ka Kang Ikung. Koclak. Hayu ya urang nyamburu mata euy. Dewek geus teu kuat ku tunuh teh jigana we katepaan teluh. Diilaing meureun ieu teh ye. Cek si Jured bari jung nangtung. Terus muru ka tempat sare teu ngadagoan deui jawaban ti Kang Ikung. Kang Ikung ge puguh sarua tuduh terus milu sare jeung si Jured. Tukang warung harita teh geus beberes. Geus rada peuting nu saterus namah tukang warung ge nyarit sare harita teh. Kocapkeun isukna para mitra sanggeus mayar sangu nu didahar jeung sewa sare. Braduanana ari ni trek neruskeun lalampahanana. Si Jured ngajugjug ka Cihaur ari Kang Ikung rek ngajugjug ka Ciborelang. Si Jured samemeh ini teh geus janji ka Kang Ikung rek ngajak babarayaan lamun kabeneran tepung deui sirek silibelaan. Kitu jangjina si Jured lantaran penyangkaeun yen si Koclak teh Kang Ikung. Sabab lamun nyahoeun mah tangtu Kang Ikung teh bakal disiksa beak-beakan ku si Jured. Ayeuna urang tuturkeun hiji-hiji. Kang Ikung mah keun antep sina jauh heula ngalalana susuganan ka hareup bisa kasamper deui. Nu bakal dipedar ti heula teh nyaeta si Jured. Nu melek laporan kadununganana di Cihaur. Sanggeus lumampah sapoe jeput srog si Jured anjog ka lembur Cihaur. Sarta harita teh geus pahareup-hareup jeung Mat Jalil nu kabeneran keur ngadaweung ditepas. Sanggeus rada leler kacapena pok si Jured nyarita ka Mat Jalil nu ka Cidara Raja Medun. Hapunten di sim abdi teh juragan teu tiasa aing ngalamasian laporan. Margi di sim abdi teh nyungsi nyelirari ngudag-ngudag bukti. Teu kinten tabihna. Malih mah di perjalanan ge cekap sadinten kitu teh cekap. Aku margi kitu mugi salira keur saluntur manah ngahapunten ka sim abdi kulan. Cek si Jured. Bari nyusutan kesang ngucur dina beungeutna. Ari Mat Jalil can waka nyarita. Kalah kamolohok bari neteup lancah nu keur pakupis ngabulan mangsana lemun katuhu dipake nangeuy padudan anu hasipna nyerebung muput beungeut sanggeus rada lila ka Mat Jalil nyarita. Jured, aing mah baeud wae lain ambak ka ilaing geuy. Tapi dewe keur bingung mikiran ngimpi nu kaalaman 2 peujing nu kaliwat. Disabrak dewek ditinggalkeun ku ilaing sabatur-batur. Unggal penting teu bisa sare tibra lantaran teu boleh ngimpi anu teu beunang dipopohogeun. Kitu ai Jured euy. Cek Mat Jalil.
Bari ngareret ka si Jured barang si Jured ngadenge caritaan dunungan kitu. Meninggal lengak sarta cakakak seuri jiga nubungan. Ari juragan bet sapertos ngurang kali bae. Nyimpen mah bohong juragan. Nu mawi teu kedah janten emutan sangeup abdi mah. Ulah di emutan nyimpen mah. Anggap teu aya we. Cek si Jured. Nyanyahoanan mere pepeling Kamat Jalil. Siga nu heueuh nyaho. Hari mani dewek mah ngimpi ge artina lantaran buguh judulna. Mana sih nang ngimpi lain sok bala kecemprut. Teu pararuh jeung pabaliut teu puguh ujung buhuna. Hari ngimpi dewek memake judul euy. Nu matak meuni giring ati ngajang jawing mikiran ngimpi. Oh dupi judul. Heeh, ngimpi dewek memake judul. Oh gitu? Naon judulna teh juragan? Punten jisim abdi parantos kumawantun ngunghak campelak, luka kelanyap, naroskeun perkawis ngimpen ka salida. Manawi jisim abdi tiasa mantuan bingung kan? Oh syukur. Hari silaing daek mantuan bingung mah. Lantaran dewek geus capek jeung kacida susahna ngabingungan ngimpi euy. Taina ngimpi dewek rek ditepakeun ka maneh ngarah bingungna bisa pindah. Tapi keheula euy dewek hayang minum heula euy, cek Mat Jalil. Bari regot minum heula meuni ngalek-lek. Beres minum terus ngenyot padudan anu haseupna nyerebung meuni mulak. Teu lila Mat Jalil neruskeun caritanana. Kieu ngimpi dewek teh Jured. Ari judulna nyaeta ngimpi. Ari eusina ngimpi, maneh jeung si Buri katut si Kored keur lalayaran hiji sagara. Tapi hanya kalau telila lantaran kaburu datang angin topan nuka cida gedena. Tadina amukan eta angin, parahu nu ditumpakan ku maneh sabatur-batur, dibalik serta terus ngalelep ditereik ku omak sagara. Dewek teh harita, meneti buburanya trek nulungan ka maneh, nu keur rowesan dina cai. Atuh jeleng dewek teh luncat ka sagara. Kalayang cedak, tarang dewek dengar tihang meni bancunur, tarang dewek teh euy. Itu geuning masih ngajenol tah tembok si lain. Cek Mat Jalil. Bari nemongkeun tarangna ka si Jured. Gancang ku si Jured diteges-teges anabreh teteh lapisan tarang Mat Jalil meni bancunur, urut ningar tihang. Si Jured pok nyarita bari nahan piseurieun. Aduh, kahartos ari perabah ngimpen juragan. Nanging ari dina lelosane ngartihan mah teu kahartos ku abdi teh. Margi di laut mah tara aya tihang juragan. Nah tihang naon nu didengar ku juragan teh? Cobi abdi pasian terang sagantenan. Belat ilaing mah. Apa di laut mangimpina euy ari dewek luncat di kamar sare. Belah luncat teh tina rajang ka handap ari disampakeun ku tihang mangganing juru pisan. Dewek teu kaburu nulungan maneh sabab dewek kaburu cilaka. Lamun maneh teu katulungan mah ulah nyalahkeun ka dewek euy. Sok bingungan ku maneh sia Jured. Dewek geus seubeuh ti kamari keneh, cek Mat Jalil. Bari terus ngusapan tarang nu bancunur, jiga namah karasa nyeri keneh lantaran barang kapencet teh muni beureu deui narik napas. Ngaso heula. Sabada Mat Jalil nyarita, tuluy si Jured nyarita deui. Aduh, lang abdi ge nuju bingung kitu juragan. Kumargi abdi nuju bingung bade nyuhunkeun widi kanggo ngahuleung sakedap. Margi upami bingung na bari ngobrol, teu tiasa jongjon juragan. His, keheula ulah waka ngahuleung. Lantaran maneh teh jan mere laporan ka dewek ngeunaan hasil pagawean, sok laporan heula euy. Kumaha hasil tina panalungtikan maneh teh? Jeung kamarana si Kored katut si Buri, ha? Piraku ini tiluan datang sahulu, rugi atuh euy, cek Mat Jalil. Bari netep ka si Jured. Anu harita jadi bingung pisan rek nyaritakeun perkara eta. Lantaran sakuduna mah si Jured teh bisa namahan balad. Ari ieu bet kalah kangurangan balad. Mangkaning geus asakwara. Muka cida mah asakwarahan dina widang nagih hutang anu ngarinjeum ka Mat Jalil. Sedengkeun lamun ngadidik deui anu anyar teh merlukeun diwaragan.
Tapi sanggeus rada lila mah kapaksa si Jured balaka terus terang nyaritakeun sakabeh pamanggihna. Nyaros juragan, jisim abdi teh memang kerugian ayeuna teh. Nios ti dieu teh tiluan wangsul deui ngan saurang abdi wungkul. Da kumargi kitu sadaya nerangkeun hasil panalungtikan, abdi teh sedang munuti hapunten nu saageng-agengna margi kalepatan abdi. Kinten-kinten ageng kitu juragan. Teu kinten agengna sakali deui hapunten abdi teh juragan. Cek si Jured. Nyarita tepuguh rumah saboga dosa sok sieun Mat Jalil ngambek. Tapi Mat Jalil can ngartieun kana maksud si Jured pok nanya. Tepuguh maneh mah euy. Dewek teh kudu ngahampura naon atuh? Cik terangkeun ka dewek ngarapuguh pangampurana. Jeung deui meunang karugian naon maneh teh? Cek Mat Jalil bari neuteup ka si Jured. Gancang ku si Jured dijawab. Sumohon si Kored jeung si Burik parantos teu aya di kieuna. Jalaran dianggo namihan modal ku jisim abdi. Margi abdi teh kakirangan modal juragan. Numawi abdi teh wangsul nyalira kitu tah. Kitu teu kelepatan abdi teh. Cek si Jured nyarita can bisa kahartieun ku Mat Jalil. Pok Mat Jalil nanya da puguh caritaan si Jured teh. Teu beda jeung tukang dagang kalah kamawa perkara modal. Kumaha maneh mah teu puguh nyarita teh? Nu bener atuh ngaradewe ka hardi? Sok terangkeun kabeh ka dewek. Piraku si Kored jeung si Burik dijual onaman? Narek payu kitu. Pajeng juragan. Malih mah meuni parebut bakat ku pajeng. Hari nu meserna teh jalmi nu teu kinten seueurna. Dupi lalakonna mah kieu juragan. Jisim abdi teh parantos ampir hasil menakan tempat pamatuhan si Supala. Tah salajengna nanging di satengahing perjalanan jisim abdi teh sapana kanca pinangih lara kitu tah. Panungtunganana tarung pun Kored sareng pun Burik kabanang ku musuh. Ari abdi tiasa lolos tina kepungan. Nanging sok sanaos abdi tiasa lolos, abdi teh ngaengal kabur kanu tebih. Ngahaja we nyumput bari ngabandungan tingkah laku musuh bari kukuli wedan. Eta musuh teu kinten seueurna. Tah, dina hiji waktos pun Kored sareng pun Burik teh bade ditaros. Ditaros sanes ditarosan ku pamimpin musuh abdi. Sangkan ngabudalkeun Rusia urang. Tah palebah dieu abdi teh ngadamel kalepatan. Margi parantos nekat ngalah nyawa pun Kored sareng pun Burik. Ari nu dimaksad kanggo nutup Rusia, kitu tah juragan. Bising betus upami si Burik sareng si Kored hari mah tangtos disiksa bea karep betus Rusiana pan urang nu ripuh. Cek si Jured. Bari rada muringis geus taki-taki rek narima pangcarekan. Lantaran disangka namah tetep Mat Jalil teh bakal ngambek. Tapi Mat Jalil jigana bae geus ngarti kana maksud caritaan si Jured. Sabab kaciri para mitra sadaya, Mat Jalil kalah ka ngahuleng mikir caritaan si Jured sanggeus rada lila pok nyarita. Jured, caritaan maneh ku dewek ka hati euy. Tapi dewek teh ngarasa penasaran kana lalakon maneh. Sok caritakeun sakabeh ngarah dewek leuwih ngarti. Cek Mat Jalil bari diukna ngagilireun yang hareupan ka si Jured. Bangun anu daria pisan. Puguh si Jured kacida pisan ngarasa bungahna nempo kalakuan Mat Jalil kitu. Jiga nu bagir. Sabab biasa nama haok polotot teu kaop salah saeutik. Mangga juragan kieu lalakonna teh. Cek si Jured. Bari derak-dak nyeritakeun pangalaman waktu tarung jeung balad-balad mangroda di puncak Gunung Bilis. Malah nu dicaritakeun ka Mat Jalil teh lain ngan lalakon tarung wungkul. Dalah sakur nu kadengi jeung kab dibejakeun kabeh. Ari Mat Jalil meuni ungut-ungutan barang ngadenge caritaan si Jured. Hatena ngarasa bunga lantaran Supala geus kapanggih laratanana. Sanggeus si Jured tamat nyaritakeun pangalamanana, gancang ditempas ku Mat Jalil bakat ku geus teu sabar. Jadi si Supala jeung si Roda teh geus kapanggihnya. Di mana tempat cicingna Jured? Jeung sabaraha puluh muridna ha? Leres julagan si Supala parantos puguh patempatanana.
rupi nu cari cingna teh moal tebih ti gunung Biris, margi dilandeuna eta gunung aya jilemur. Sedengkeun muridna nu kantos katingali ku abdi mah aya kinten-kinten 100 jalmi juragan. Sakitu tah pamendak jisim abdi teh. Cek si Jured bari rada nyerenge. Semu bungah lantaran geus bisa ngalaksanakeun tugas ti dununganana. Ari Mat Jalil pok nyarita sarua jiga nu bunga. Syukur Jured. Dewek ngarasa bunga ayeuna mah. Ku ayana maneh geus hasil nalungtik si Supara. Perkara si Kore jeung si Burik mah geus dipake modal. Geus dipake modal ku lain teu naon-naon. Malah anak pamajikanana bakal diberi sumbangan minangkatana penghargaan ti dewek. Tayuna tugas geri lain. Saterusna kudu init ka Ciloa Kembar pikeun nepukeun ieu laporan ka bapa dewek. Tapi lain kudu ayeuna da capek keneh beureunya. Isukan we isuk-isuk ngarasal sepisan, malah sakalian bareng jeung anak dewek. Apal keneh maneh jalana Jured. Cek Mat Jalil bari neuteup ka si Jured nu keur meneko ngabandungan parentah dununganana. Kantenan apal keneh mah juragan. Sajabi ti kitu sadayana kasauran juragan kahartos ku jisim abdi, tangtos bakal dilaksanakeun. Heueuh syukur. Jungay na mah geurang ngareureuhkeun heula. Isukan kudu hudang isuk-isuk sarta kudu geus singgil. Mangga juragan. Permios jisim abdi bade wangsul heula. Cek si Jured. Terus turun ti imah Mat Jalil. Nu satuluyna mah ngagidig ngajugjug ka imahna rek ngadon istirahat. Kacaturkeun isukna para mitra samemeh meletek sarangenge. Si Jured geus pucenghis deui datang ka imah Mat Jalil. Barang breh di imah Mat Jalil geus kasampak aya Mat Jalil keur ngobrol jeung anakna. Ari anak Mat Jalil teh masih keneh ngora malah umur kakara 16 tahun. Barang Mat Jalil nempo si Jured datang pok manehna nyarita. Tah geuning maneh Jured. Kumaha geus siap siaga euy? Cek Mat Jalil neutup. Kasih Jured nu kakara puncenghis. Subuhun abdi juragan. Abdi mah ti subuh keneh ge parantos siap sun. Nanging sawalerna si ence parantos saged. Sajabi ti kitu bade nyanak naon ka Ciloa Kembar ti juragan? Cek si Jured. Bari dek diuk deket panto ari anak Mat Jalil nu katelah boga ngaran Citrasena. Harita teh keur diuk bari 6 bulan kulub enom. Malum anak nu beunghar tungan hiji-hijina cik paribasana anak semata wayang. Telila pok Mat Jalil nyarita. Hus, aduh bubu saged mah. Sabab anak dewek mah tara kebluk jam 5 subuh geus hudang. Sajaba ti kitu anak dewek krek dicitak jadi hiji jago nu bakal ngubrak ngabrik paguron si Supala. Nu matak geus dilatih tanginas di ayeuna mula. Ari perkara ini ka Ciloa Kembar teu kudu mawa naon-naon. Sabab sagala rupa kaperluan bapa dewek geus dicumponan sabulaneun. Pokona mah tugas maneh ayeuna kudu buru-buru nepikeun laporan ka Bapa Nagasudi asa gancang-gancangna. Tapi teh heula ulah waka init euy, maneh kudu ngopi heula. Ujang, minta deui kopi segelas ka mak. Cek Mat Jalil. Bari ngareret ka anakna. Pok Citrasena ngajawab. Cipomi kanggo Mang Jured, Pak? Heueuh, keur Mang Jured. Malah sadiakeun keur sasarap sakalian sabab lalampahan ka Ciloa Kembar ka cida jauhna. Jung buru-buru. Mangga, Pak. Cek Citrasena pono. Bari terus ngaleos ka pawon nyampeurkeun indungna. Tekung silila geus datang deui sarta gek diuk dina urutna ari Mat Jalil pok nanya ka anakna. Nah, lengoh Ujang, emak aya weuh. Aya Pak, engke dianterkeun ku emak ka dieu. Diantosan Mang Jured, malami celah ninguh cikopi segelas mah. Cek Citrasena. Bari ngareret ka si Jured pok si Jured ngajawab. Ah, sawios cep. Tenang lah ada mama perantos ari cai-cai we mah. Nenging mama yakin eka penasaran ka juragan tah. Nah sincep teh bari teras dikantunkeun atan api kada dibantu deui. Disuhunkeun nu yakin we juragan supados ka abdina tenang. Nah mah ke kudu teu tenang. Ari perkara eta mah kumaha akina we di ditu. Lamun ceuk akina kudu ditinggalkeun, atuh tinggalkeun. Lamun ceuk akina kudu balik, nya balik deui.
Nah tuh ngan dewek rek amanat ka maneh Juret. Anak dewek teh can boga pangalaman euy. Dina lumampah di tengah leuweung. Jadi segala rupa perkara di perjalanan dewek masrahkeun ka ilaing. Pikeun ngajaga anak dewek. Ceuk paribasana tiama. Getihna satetes buukna salamar. Ti luhur sausap rambut dihadap sahibas damba. Kumaneh kudu dijaga kasalamatanana. Malum atuh anak dewek teh keur meujeuhna balag kesenteng. Buta tulang buta daging, amis daging rangu tulang, tanaga jeung kahayang gede, tapi teu boga luang jeung pangalaman. Sabab lumampah di leuweung teh pikiraneuna pan. Lamun teu papanggih jeung maung, meureun jeung oray-oray bae mah bakal panggih. Sajabat ti kitu, teu kurang-kurang satu laletik nu matak ngabahayakeun. Contona kalajengking, bayombong, babah kaur, oray hejo, hileud kabung, tibuan jeung sajabana. Tah, eta teh kawajiban maneh ngajaga deui Juret. Ari perkara satuluina mah dagoane parentah ti Akina Nagasuni. Ceuk Mat Jalil bari nunjuk ka anakna, pok si Juret nyarita deui. Waduh, perkawis eta mah disimak abdi mah tanggal waler juragan. Sanggem paripaos teh mah bilih aya siku si ulu-ulu mau ngamuk gajah meta. Si Juret bagianana, si Juret ye sareng tangtos bakal tanang pangheulana. Mun kitu we juragan lah, kanggo rokona. Heuh. Dewek percaya ka maneh Juret. Soal keur bako, wah, tangtu di bahanan loba pisan euy. Tayina ama rek mere amanat ka si Ujang. Citra Sena anak bapa. Ayeuna geus cunuk kana waktuna ningang kana mangsana Ujang kudu bumela kanu jadi kolot. Lantaran eueuh deui nu bisa diharepkeun kajaba tinu jadi anak. Tah kulantaran kitu, dasar nu utama sameme Ujang tandang makalangan ngalawan musuh. Ujang kudu bener-bener taat jeung satia kanu jadi guru. Jeung kasing saha bae nu bakal ngabingbing Ujang dina nggone nungtut ilmu nyiar pangabisa. Ujang teh anak bapa nu ngan hiji-hijina, sartangan ka Ujang ngumpul segala rupa kaboga bapa bakal ditamplokeun. Cek kasarna mah Ujang teh ahli waris bapa. Sedang nu bakal diwariskeun teh lain harta bana bungkul, dalah musuh ge ku bapa kapaksa diwariskeun ka Ujang. Tah kulantaran kitu, nam kali itu gada tepungan lagi hidup nu bakal mere tugas ka Ujang. Sarta di perjalanan kudu taat kana parentah ti Mang Juret. Sabab kasalamatan jiwa Ujang salila di perjalanan aya dina tanggung jawab Mang Juret. Tah sakitu amanat ti bapa sarta ku Ujang kudu diperatikeun. Cek Mat Jalil nyarita pinuh ku sumanget sangkan bisa ngaduruk getih anakna nu masih keneh ata. Citra Sena sanggeus dipepelingan ku bapana tuluy nyarita. Bapak segala rupi cariosan bapak ku abdi ka hartos pisan bapak. Abdi parantos siap kanggo nampi segala rupi nu bakal diparentahkeun kupun aki kalihna Mang Juret. Abdi janji ka bapak kanggo nyugemakeun manah bapak bujeng-bujeng kasebat tanaga dalah nyawa ge tangtos ku abdi dibakal disebakeun. Semua bapak sing raos-raos secalik lah. Perkawis musuh bapak bagian abdi bagianana. Cek Citra Sena. Nyarita menikagah dangah. Getih ngora nu ngalir dina awakna geus panas kabeuleum ku pangaruh bapana. Jiwa Citra Sena ti lelembut jauh tina ajaran agama. Lantaran sapopoe diasuh ku rupa-rupa kasenangan jeung kamewahan. Awak Citra Sena lintuh lantaran diwuwuk ku pangaruh anu baragajul. Disuwuk para mitra malah duka kumaha jadina lamun geus jadi murid Nagasuni. Barang ngadenge caritaan anakna, Mat Jalil nya kakak seuri bakat kubunga. Hahaha. Dasar anak bapak. Lain goreng-goreng warahat, tangtu baka boga tekad anu sarupa kitu. Syukur Ujang, pangabakti Ujang ku bapak ka tarima pisan. Nama ieu mah geura sasara pula sarta kudu terus init meungpeung isu keneh. Cek Mat Jalil bari neuteuk beungeut anakna bangun anu geget pisan. Sumangan bapak, lumang Juret urang sasara pula. Cek Citra Sena bari ngareret ka si Juret nu keur nginum ci kopi. Mangga Cep, mangga parantos siap kanggo sasarap mah. Permios juragan, cek si Juret. Bari ngareret ka Mat Jalil, pok Mat Jalil ngajawab, "Heuh Jung,
buru-buru geus sasadiaan bubeg isuk. Tema Mat Jalil bari ngareret ka si Jured jeung ka anakna nu geus ngalaleos ka pawon rek sasarap. Ari Mat Jalil saterusna mah ngadaweung bae dina Bang Barung. Bari lalajo kanu ngaliwat. Lantaran Imat mah Jalil teh di sisi jalan. Delila berai sang surya geus mimiti nyorotkeun cahayana nyaangan bumi. Kitu deui Mat Jalil harita kabagean. Atuh para mitra sakalian we moyan manehna teh. Tekung silila. Antarana si Jured jeung Citrasena geus tarapti. Sanggeus pamitan sakali deui mah Mat Jalil bral duanana arinit ningalkeun lembur Cihaur rek ngajugjug ka Cilua Kembar. Tempatna Nagasuni. Citrasena lempang ti heula dituturkeun ku si Jured. Sok sanajan masih keneh atah jeung can boga pangabisa naon-naon, Citrasena teh ari papakean mah geus nurutan para jawara. Kahandapna make calana pang si hideung dijieun tina lawon anu panghadena dina zaman harita. Ari kaluhurna make kampret anu dijieun tina saten hideung meuni pating gurilap katojo ku cahaya panon poe. Sedang buukna rada jabrig nutupan pundukna sarta tarang diiket ku lamak biru langit. Dina cangkeng nyolegreng bedog. Atuh para mitra bedog pasren anu perahna dijieun tina tanduk lempang teu eleh gagah ku si Jured. Malah dangah lir jawara kawakan. Ditukanginana ngicilik si Jured minangka pangasuh anak Mat Jalil anu pang dipercayana. Kira-kira wanci tengah poe si Jured jeung Citrasena geus anyog ka tengah leuweung. Saja jalan duanana ngarobrol ngaler ngidul, nyaritakeun sagala rupa ari pang-pang namah nyaritakeun perkara Supala jeung Mang Roda. Anu ku Mat Jalil dianggap musuh kabuyutan, anu kudu buru-buru ditumpes. Tapi menjadi perkara pokok namah lain tina soal eta wae, tapi tina soal biumi waktu baheula. Nu jadi bibit buit mumusuhan teh nyaeta perkara Nagasuni nu geus cacad teu boga leungeun jeung suku nu katuhu. Lantaran geus kasabet ku bedog Supala basa tarung ngalawan Bah Purwana, tah jalan ieu nu ngajadikeun Nagasuni ngunek-ngunek hayang males kanyari ka Supala. Sajabat ti kitu Nagasuni geus nyahoeun yen anu maehan Galapati teh sobat manehna Supala deui. Katurug-turug Supala kungsi meunang kanyeri ti Mat Jalil anakna Nagasuni. Ari dianggapna ku Nagasuni Supala teh bakal ngakalakeun ka anakna, nu matak timbul niat hayang ngabinasa Supala, samemeh Supala ngabinasa Mat Jalil. Jadi Nagasuni teh kasinan ku Supala. Padahal nu dipikasieun mah can puguh ingeteun ka manehna. Tapi kulantaran Nagasuni mah manusia baragajul, tangtu we nu digugulung dengan kagorengan jeung mumusuhan. Citrasena mah bari ngabeberah kacape pok nanya ka si Jured. Kumang Jured lemun di tengah leuweung kawas kieu meunang ngobrol tawan teu? Lamun meunang urang ngobrol emangnya ngarah teu kana secape jeung asa tereh tepi ari bari ngobrol mah. Ih, ari incet. Apaan kita tadi ge urang teh ngobrol? Ari di leuweung nya mah teu aya larangan cep. Lamun di nu sejen ceuk we jamannya cenah ulah. Cenah kitu oge tapi ari di dieu mah teu naon meunang. Syukur ari meunang mah tumang. Urang teh cerita tadi geus meunang ngobrol memang ya. Kuring hayang aya obrolkeun rada penting ieu. Sok sieun ulah di leuweung kitu tah maksud kuring teh Mang Jured, cek Citrasena. Bari panon molohok ka hiji lutung anu keur melong ka manehna. Oh kitu. Nanging aya obrolkeun perkawis naon atuh encet? Soklah terangkeun ka Mang. Da jigana moal matak naon-naon dicarioskeun di tengah leuweung oge. Lamun eta perkara ku Mang bisa dijawab, meureun dijawab. Lamun teu bisa dijawab urang engke bakal ka lemur. Lamun geus di lemur kakara urang jawab ku Mang, kitu. Ngobrolkeun naon tuh Citrasena teh para mitra? Aya wae nya. Deui ka dieu para mitra dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan.